Rubihan para bapak, ibu, sadayana, para yugi karena puncak acara anu dianti-anti ke urang sadayana. Rubina tausiah di kersana Syekhuna Al-Mukarram Bapak Ustadz Oni Fardiana SHMBA kali keyboardis Kang Aher di Tasik. Semoga orang dangukeun wae ku urang sadayana kosongkeun manahna umargi manah teh mangrupakeun wadah hiji ilmu. Begituna di mana-mana urang binduh ku pangeusi kaujuban karyaan kaegoan sesah pikeun lampung eta ilmu. Rubina sumangga urang kosongkeun manahna kupingkeun tausiahna ngarah urang sadayana mulih tina ieu pangaosan aya bekal pikeun kahirupan urang sadayana. Rubina sakitu ka kersana Al-Mukarram Bapak Kiai jangkakeun waktu sinar tempatna saluas-luasna. Susu ya si susu aku istri saya mau segala diborong ku itu mohon Pak balas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Hayam di warung di Jumroh ngajawab salam singgiragiru umroh ada umroh naka dieu karata tour and travel pimpinan Akang Haji Dasep siga Haji Mukmin sorana alus teh alhamdulillah mudah-mudahan sing berkah dari tetehna amin ya rabbal alamin. Daun salam dihatkan burit ngajawab salam sing laloba duit ameh bisa umroh kapan. Daun dadap luhureun odol nu tengah jawab hese modal aya dan nu tengah jawab antep balik na saya modal karunya entongnya orang sidang ngajawab sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الجزاء أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradihi. Hormatan syukuring Bapak Lurah Kelurahan Marga Bakti anu ayeuna hadir ngahaja ka luhur ameh masyarakatna wawuheun. Tadi teh cek Pak Lurah teh tak kenal maka tak sayang ngan Pak Lurah teh bisa nyanyi. Ini mah dinyanyikeun eta teh. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Begitu betapa lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Balik dada wah tuh kudu nyanyi namanya baru doa. Nah gitu Pak Lurah di kanalan enak make lagu. Alhamdulillah Pak Lurahna hebat, Pak Lurahna ngaos berarti Pak Lurahna jalmi bener. Pak Lurahna insyaallah babarengan jeung kiaina ka surga. Amin. Jeung Ibu Lurahna urang Semarang tadi ngobrol lila di ditu di imah. Alhamdulillah akrab sanajan kakarap panggih. Gitu bahkan menang ilmu ti mantena alhamdulillah sing manfaat kanggo abdi. Hormatan syukuring Bapak Ketua TKA TPA DTA di Baitur Rahmat penersa Kang Dede Suendar janten wasilah abdi biasa kadir harita cenah milu di ditu ningali hayang di dieu alhamdulillah ngajodoh abdi biasa hadir sumping kabur dalapan tadi di ditu ngopi heula di ditu kadieu naik aya setengah 11 orang itu nah itu kerja tanah yang gerak naik gitu anu baca satu ya bujur soalnya abi keur teu cager eceun tadi bebeja ka Dede Suendar abi pada asar ngagoler panas tiris luar biasa maka kita tadi rada nunutan di jalan nunutan di dia nunutan sakedeung sabab tong sekadar obat anu sekadar obatnya nunutan da efekna kitu ame hees gitu nya tah ayeuna kudu naik jadi bisa rada ngagoler di luhur eta geus efek obat. Nah, gitu ya alhamdulillah Kang Dede biasa hadir kan sore seuing pasti ngali profil Kang Dede ku aya ngasa inget ka Mamik Prakoso cing artis lucu itu sudah artis nu pandang mirip kumisna lucu. Gitu kan Dede alhamdulillah gitunya pas datang ke Jakuba ada cing hari ngonang mau balik leutik. Kang Dede mudah-mudahan sing tambah barokah ilmuna amin ya rabbal alamin. Hormatan syukuring ayeuna hadir bababin atos kadugikeun kapergian leres kajadianan sapertos kitu ayeuna ge nempo ningali abdi dina status rerencangan pasantren ayeuna mah nuju kararumpul mudah-mudahan guru urang sadayana para ulama di Tasikmalaya senantiasa dina lindungan Allah oge masyarakatnya mudah-mudahan tetap adem ayem sadayana teh ngisi teh nanaon da aparat oge araraya mudah-mudahan we aya nanaon di Tasikmalaya amin ya rabbal alamin. Babina sumping bahkan kapayun luar biasa. Hormatan syukuring deui Bapak RW tanpa Ibu RW can kawin eta jasna menang ieu nya. Keresahan luar biasa Bapak RW ngora baik naik ke panggung itu urusan teu bisa ngobrol ada lain bagianana tidak matakna aneh itunya masing amun aya pinter RW bisa ngomong kan luar biasa gitu. Makanya ke jadi RW wayana loba sambutan di ditu di dia teh pakai latihan ama engke di rapalan lancar. Mudah-mudahan Pak RW senantiasa dipaparinan kesehatan terus biasa ngaos luar biasa gitu ya di dia Bapak RT sadayana oke kepala pemuda ada ya teh reng-rengan pemuda oke nanti ikut campur bahkan jadi MC lah kepala pemuda
gitu nya ngan rak-rak wae kan di bawah teh. Si gana yang gara dikawin di sana acan kawin. Onggeus ieu mah. Onggeus encan yang gerak kawin. Eta cari perhatian ka parawan teh. Jadi ame di pelong ku parawan dia rak-rak wae cenah teh hayang gerak kawin. Mudah-mudahan we RW jeung kepala pemuda segera geruk kawin. Mun kawin ngonang oni kan diseukeun supoho. Nah, hadir sadayana ibu-ibu abdi pangaosan, bapak-bapak utamina marurang kali di kali TKA, DTA sadayana. Utamina pimpinan ya anu boga vokal di antarana nyumbangkeun hartana pimpinan di Raka Travel mudah-mudahan sik kami barokah hartana amin ya rabbal alamin geus warahunya ka abdinya wes nya tuh dari dia bener-bener geus dipasang ngan kade ieu lamun geus beres ieu tong sok dipake di WC sia seorang ada atau sok ada keut atau nama saya dimuliakan ya berarti kuba dede teh alhamdulillah ketika pasang banner saya itu jadi bodas pas ningali kali ya teh cenah jeung anu na banner teh narumeuh nya cenah oh da ieu saya mah usum edit teh cogenan aslinya mah dina foto profil mah garelis dina aslina mah kumaha ceu burik dina mah usum diedit gitu wajahna termasuk wajah Oni ya dina banner bodas aslinya mah kieu ceu da sakieu nah kitu nya jangkung leutik kita Oni teh jangkung penek jangan bener kang dede waranian orang dia mah nya kajengan nyebut penek atau iko cuman penek-penek teh kirang cakung penek tapi kan ada mau nyari hati Oni disebut penek oge sebab nu penek mah sok linter sebab otak jeung hati deukeut aya Habibi eta nu nyieun kapal pinter henteu jangkung penek gitu ya jangan mubalik terkenal se-Jawa Barat saat Kang Jujun Junaidi di Garut pertanyaan jangkung pendek mata konige mata kece sing harayang buka budak anu soleh hayang buka budak pendek tak urang dia wae ge ditakudan wae si hayang kece rek jangkung rek pendek nu penting hirup lah aing bae da geus penting masa rada edan Namun mudah-mudahan haladir ya mubalikna sanajan penek leutik modal kieu mudah-mudahan we sing bawa ilmu banyak bari manfaat amin ya rabbal alamin abdi ti kawalu gunung gede pasurungan bade dieu mah da ieu mah lain ti kawalu da ieu mah ti Mangkubumi ya di Mangkubumi jadi tadi teh ngajemput heula ka Mangkubumi sasarengan di kampus Tainu Tasikmalaya KKN abdi tepang bahkan ngayakeun ada dakwah teh tahun 2022 menuju KKN penutupan KKN di dia ge aya balad tuh itu Kang Ucin, Kang Muhsin, Kamaludin aya teh sami sabala jeung ieu teh sajurusan jadi eta teh Kang Muhsin Kamaludin SPD ayeuna nuju di Huda tilu saur teh anjeunna eta mah ka mana-mana tukang ngaji komo apaleun Oni nu rek ngajina pasti datang da ngarepkeun ka di bere meureun balik sarua can kawin mudah-mudahan segera geruk kawin amin ya rabbal alamin ngan Oni mah Kang Dede mah tos kuningaeun Oni kumaha di dieu jeung sok naon mabawa nu kieu piganeun ieu kana toakeun teu entongnya jadi geuleuh teh kana toakeun teh ieu mah sebab aya musikan jadi dangdilun naon eta teh negara raneng bari teu para rubuh mata kula kana toakeun geus we di dieu nya gitu hayang penasaran urang beh ditu hayang apal cenah onang we engke deui Yos katanya anak dia Yos lamun dihurungkeun moal nyarekan urang dia moal lain maledog dia ka panggung moal panggung bagi runtukeun dia moal dibayar urang dia moal ngomong jadi ngomong urang buka we seperti urang buka ku sholawatan tadi ku sholawat ku pangarsa Kori ayeuna urang tuluykeun deui ku sholawat urang jadikeun wasilah disebutna tawasul mun urang NU mah tawasul teh ngadoa ka Allah ngalangkungan ieu ngalangkungan sholawat disebut tawasul bidat urang tawasul ka Gusti Allah ngadoa ka Gusti Allah ku berkana sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hayang umroh serta haji tadi ayeuna geus kareteng hate hayang umroh mudah-mudahan sabada sholawat bere milik ku Allah bisa umroh amin anu hares duit yang saya pagawean mudah-mudahan sing gampang sing cor-cor rezeki berkah sholawat amin anu hayang naon anu hayang kawin Pak RW mana ayeuna nah ketua pemuda ayeuna hoyong ya Allah abdi tahun ayeuna hayang kawin sok berkah sholawat mudah-mudahan balik ti dieu aya anu nengor
parawan kataji itu Pak RW kuat mental di luar panggung, Pak kepala pemuda kuat mental di luar panggung, hayang teh jadi pamajikan anak, sudah balik ke dia, akhirnya mudah-mudahan si berkah sararea di dijabah, amin. Ya Rabbal alamin, surga manahna urang berjumpa sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kajauhan. Bidaitur rahmah mudah-mudahan didugikan di dunia ku baginda Rasul, amin. Ya Rabbal alamin.